Sapararang kieu udah kopi-kopi acan ieu teh. Ka mana dia we teh? Woi. Ih, mana tuh di geroan teh? Woi. Hah? Aya naon gara-gara wae. Ditemani eueuh kopi-kopi acan di dapur. Meuli atuh aya eueuh mah. Batu duitna sakalian ieu rek mayar arisan. Pan ya keur teu boga duit ngan jupe kopi mah ka warung eta mah. Arisan mah minta talangan we heula ka batur. Batu urang rek ka warung heula nganju kopi sakalian rek ieun arisan heuh. Jeung gawat da parahang ya ieu baham. Jeung meunang arisanna. Aduh, iya aing geus ngaduda ieu 3 tahun aing tuh can kawin deui. Pangkumaha aing mah mun kawin teh awewe teh sok tereh parae geus 3 kali kawin ieu. Awewe teh geus paeh deui aduh. Kumaha atuh? Ieu teh poe naon nya? Oh, poe Sabtu ayeuna teh euy bagian mayar arisan, beri bagian ngoclok ayeuna teh. Ah sugan teh meunang euy. Beri loba awewe aya arisan teh. Sugan ya tuh aya meunang arisan mah daekeun dikawin. Ning tuluy indit ayeuna mah euy, jar arisan. Kitu aing mah tunggal poe teh asa ngajomblo wae euy. Arek nembak awewe. Awewena. Ayeuna mah mending latihan heula lah bisi we. Sukan mah manggi. Kumanya? Latihan heula. Maukah kamu jadi pacarku? Saha euy, Jamadi jalan. Cih. Beo, isa ieu naon nyekel kembang di tengah jalan. Ah, isa ira mimitina yeuh. Mimiti naon ieu maneh datang-datang? Mimiti mimiti gelos yang ieu naon di tengah jalan nyekel kembang. Awewe eueuh naon eueuh. Ah, sia mah. Ah, heueuh sia geus hareeng kitu mah kurang sasendok. Laki-laki tidak bercerita, Pak. Kelas. Ih, suka aing biasa we tuh kula bari jeung nyabok sagala. Belum untuk purus. Kamari penting teh ku Pak RT pangabenerkeun kandang hayam. Cina kandang hayam rusak ieu kumaha dibenerkeunna aing mah euy. Bering geus ruyat reyot geura. Ih. Ah, ieu mah kudu meuli nu anyar. Gaya galon dik. Aing masa laki kalau geus indit meureun digawe. Tapi ka mana nya digawena? Tapi da sore teh sora aya jaman nu ka imah Pak RT cenah titah mendarekeun kandang hayam. Di kandang hayam kitu. Heula meureun teh ngana heula. Nah, kapan di dieu? Yeuh, aa. Duh, maneng keur riweuh ya. Kalage nyamperin ka dieu. Rek minta duit heuh maneh mah. Nah, kaman eta nya urang ek minta duit atuh dabongan saha di iman teu mekelan kan sepugu urang tek bayar arisan ena teh. Hah, maneh mah geus katebak, Neng. Ieu tuh yo 5.000 da can eta pameran ti Pak RT. Engke atuh tas benerkeun ieu kandang hayam. Jiga tuh ya arisan mah mahi mana lah 5.000 ge. Ya. 5.000 mah kana naon kapan bayarna ge 50.000 kurang kena ieu teh 45.000. Can jeung meuli asinan sagala. Kurang ieu mah gawat geura atuh maknya eueuh sasana teh nu kamari. Naloban pisan atuh 50.000 jeung arisan ya. Eta atuh duit nu kamari anu jeung meuli kutang tah. Pake we eta kayak kumaha digantian. Aduh da can gajian teh can dibere Pak RT na. Kitu we nya. Heeh bener sia gantian awas we mane mun eta duit urang teh digantian. Karena asal kieu jadi imah teh aing mah. Ka mana teh nya? Janda pirang gitu. Oh. Bari teh saya janda pirang teh. Tapi da teu moal duit teu bokek kieu. Daekeun gitu. Ah, mangke we. Cek. Munduran salit, Cek. Nah, aku naon kitu, A? Cantikna kelewatan, Cek. Aduh. Ih, si A bisa wae. Aduh, Cek. Ka mana ya, Cek?
Kela. Karena lain melayang-layang. I love you janda pirai. Non si aja janda ada orang memastikan boga salaki orang ge hirup keneh. Si Neng ieu mah bisa digoda euy. Jangan deui. Ieu we, awewe. Aing mah kaberangan di arisan hek bagian ngoclok di aing mah kudu gowat ieu mah. Yuk aing. Aduh, ieu suku urang nyeri. Aduh. Kamu kenapa Esmeralda? Sungkur dan kakiku sepertinya tiparius. Nyerinya ieu. Aduh, aing mah. Barang kena ka mana ieu? Hayu tuh ku aing dianterkeun. Eta tah eka warung ek mayar arisan bari bagian di koclok deui ieu mah gerak kalah kaberangan. Keberangan, pan ini mah geus siang udah kasiangan meureun eta mah. Ya keberangan lu tadi jam 8 udah bisa 11 geus kasiangan. Aduh nyeri wah ting mah omong rada urang mah nyeri. Aduh nyeri. Ayo atuh ku Kakang dianterkeun ayo. 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 Bos euy. Wah, eta mah euy. Pemajikan si Joni jeung saha eta euy? Jeung lalaki sejen. Ieu mah kudu dipoto euy dikirimkeun. Geus lah kirimkeun. Aduh, nenjak sakit ge. Mana geus leuseul? Awewe nu nganjuk kopi ini gila pisan kuat kudu diteang. Aing we teh mukakeun perasaan ge kada ge diajar heula. Lobasan ngaganggu aing mah. Coba cabok segala. Di dieu kitu aman. Kegiatannya di dieu. Aman juga nama. Maukah kamu jadi pacarku? Terjemah ya aya we kuat berlutut kitu hareupeun tangkal. Baik pesugihan euy. Siapa yang sugan aing sahan naon sia eta berlutut hareupeun tangkal. Pesugihan euy sia mah. Laki-laki tidak bercerita, Pak. Gacor, Kang. Geus laeng ka warung ya. Nah, yuk awewe. Ih, aing mah teh di mana-mana. Tadi nyabok, ayeuna disuntrungkeun. Aing ngamali deui aing mah lah. Penting, penting ngajomblo aing. Nah, imah hese euy beneran euy. Kudu meuli deui euy. Iya. Si foto si Neng deui teh jeung salah laki. Wah. Bener imah euy. Wah. Itulah kok aing. Nah, lumayan teh karek saeutik. Ieu Ceu Edo si Ani can malayan ka mananya ieu geus beurang kieu. Berek di koclok deui. Ditelepon eueuh pulsaan HP-na. Bila pisan janji nama jam sakieu panan. Ceu nuju nyeratkeun arisan ieu? Nuhun, siang pisan kaliana. Ieu ceu, nu abi mah aya mah we napang nalangankeun heula da ieu acisna teu aya. Nah, pangnalangankeun da abi nuju teu aya ieu teh, bari tos janji dina ieuna bayar sendiri ieu mah. Ih, pan ieu kumaha da nuju teu aya tos na ieuna mah. Nuhun, tapi lamun kaluar nyamal dipasikeun wayahna lamun kudu luras heula. Pokona mah. Aduh, kenapa lawan anjir? Aduh, nyari. Mana ieu teh ka mana? Di dieu ya. Di dieu. Ada. Cih, pan eta teh lalaki anu tadi ngaheureuyan di jalan, jeung si Riris. Kok ari si Riris ganti salaki? Teu nyaho orang ge, teu nyakeun mah atuh gerak aja mana? Riris, na ari maneh ieu teh ganti salaki? Teu urang mah teh ganti salaki, da urang mah setia ieu mah. Tadi nulungan orang keur ti guling ini tuh cicing geura teh darudet aing mah. Mana kopi? Enggak pisan itu tumbuhan. Acan meuli kopi ieu ya ga boga beja.
Ya orang cerdetku sih itu tuh tadi di jalan ngegoda ayeuna ada deketan. Oh gitu nah sakit lah ta. Cih pan orang gitu nyaho. Kau yang dikasih pahangan mau dia dah bisa nu miral tuh. Sok da orang gerudet. Ini laki-laki eta teh. Mana pamajikan urang? Apa? Nah ieu tadi jeung pamajikan urang digendong-gendong gitu ha. Nyaho tuh orang mah. Saya lagi di masjid. Iya, gini bukti ya. Mana ngomong naon ha? Jeung bener. Iya, di urang mah teu nyaho da di mana ya ta? Oh dieu. Cur, gitu aku bawa kemana? Gue disiksa. Duluan ah. Oh dia. Jangan ngomong naon nih. Ya. Smackdown. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.